kuku arek ulina kapipira rek kala unur-unura kubu uka dipulira sangkan babari bija tuh geninga murungkui muruntui undur-undur purungkut page kabudak buku jeung kopi aya itu ya euy suluhna dibuatkeun nampuyak nu batur aya harta ragra ngegebrug gitu ti langit ya bisa aing keur udut jeung jajan mah ya tiga jelema itu jelema gitu jelema tiga nama naon ada teh jelema mana angku kadieu Mung atuh kita kadieu teh mung atuh lain mau naon eta meni dinas gitu apa ya baru butai baru buta nak kamanakeun aya sugan punung aya rek dipicen loba punungan di mah loba pisan ya loba baru butan teh pararugung saya dipicen urang kabalungan jan itu benar baru butan kopta ini dinas sugan aing punungan benar baru butai kita dipicen cari tanah teh picen naon di ditu da loba loba di imah asa haderin jadi kanang beurit bedanya teh nyaho nya ieu baru butan bisa jadi duit kamu di dieu keur lieur enak hayang ai kopi kabeuli rokok teh kabeuli urang jual we ka Imam Katam sok Imam Katam sok nu mana teh aya lah berapa mah di ditu siap atuh sok malah yang penting jadi duit dengan ayanganna kumaha teh ya tama lah mau ngajual secara urang harga kieu ya rek dibeli ya urang boga jual mau dibeli urang kumaha yuk tinggal bonus di tukang tinggal gue ke baru butan gitu belum asli nah eta kayak pecahkan cobaan urang cobaan ya bakal dibeli siapa apa Imam Katam sok urang dapat apalah kayak penting jadi duit nu ledug nih beungeun tara ledug calung di teh iya atuh ayeuna ya ayeuna ayo bawa baru butan yuk Yen parok euy. Sugan we atuh teu menang manuk atuh menang emas. Emas 20 karat. Nah, beres bener aya. bener lah Sampurasun sampai enak saya tadi. inggo meuli musuh we. Ada bisniskeun ieu mah. Bisnis naon? Bisi gitu bisi rek di bisniskeun gitu ieu. Jadi boga barang. Nah, itu juga bubuk deui ka itu bubuk deui. Baru buta karena dibalus keneh. Halus kana tuh. Ayo badotan, badotan. Teu butuh bade-bade ai. Keur gawe keur naon di danggu. Atuh teu moal ditinggali heula. Moal ah. Jika bade. Harga itu nya. Kita. Kuy. Ngaga masa saya mau dibeli. Saya apa teh tadi teh? Oh, Siang gue sudah punukna. Nah, si bet kan punukna tadi taruh. apa tah? Oh, gitu. kayak itu barang. Heuleuh ih. Iya tuh. Mana orang cobaan ya. Cok. Oh, cing. Nah, kola sia teh. Edan. Pamuranya lain banyo ya. Geus kayak duka dieu. Ya, rek jualan kieu. Saya tuh lain ngomong tia tadi. Sabaraha we masa jadi duit teh gitu. Boga teh duitna teh. Aya duit mah, karena ya ki jual sabaraha ieu. Asa bungkuseun ya. Gua bungkuseun ke bae. Gampang eta mah.
Udah tadi mah da euy da kudu digawe dek lagi kudu. Lain bener boga duit. Orang boga. Ada itu boga duit. Teu boga mah dagoan we ieu. Dagoan panen. Bukan panen. Heeh. Jarnen atuh meureun. Jarnen we sekalian. Tinggalan hal barang na ame gugup gitu. Oh, parantos kene atuh tuh. Tuh, euy. SD Berharga kene eta mah barang tah ieu. Kan ulah gerak tah. Iya. Tuh. Parasan kene. Lain ya. Senaon kieu. Kade ieu teh. Barang teh sapira bakal jadi duit. Emas ieu teh. Duit lain butuh. Butuh. Boy, sama sekali si teh tadi mah teu butuh. Boy butuh. Oh, da tadi mah keur barang gawe aingna. Ini mah da. Coba deh. Besok bae duitan asal sarokoeun atuh. Sebungkuseun. Oh, balik heula we. Arek nyokot heula duitna da we. Balik heula we. Erek ditransfer wae atau kumaha? Transfer lah kanu ieu kanu Gojek. Ade duit tamu itu cair-cair gitu. Oh. Itu enak pisan yang ngerokok. Sok buru lah. Duit ka deui. Ya, sok. Awas untuk. Deuh, sok. aduh iya mah carana mah kudu dijual deui ieu mah ameh babari cair babari boga duit ieu mah bisa yang meuli beas meuli udud meuli kopi nikmat meureun ieu mah ka bos Charles ieu mah ieu sugan we ya lumayan ya cetak saeutik tinurun tah bakal jadi duit sawah aing geus kararoneng ieu mah ye tinggal nunggu panen ieu mah ye saminggu deui aing tere loba duit bulan itu koneng tinggal nunggu panen bener-bener ieu mah naon deui atuh tinggal kieu-kieu ngeunah hirup teh ye Bos. naon teh Naon ieu nya? ah berkieu ngapain ngali sawah parek panen tinggal saminggu deui nya kira-kira cek gedenya padahal nu ngurus panen anu apa aya saminggu deui Aya seminggu deui mah. pokoknya mah panenan mah halusnya teu kubeuri tah kali halus da nya tah ayeuna mah saminggu deui rek panen cek didinya nya tuh geus rada karoneng gitu bulan ayeuna mah berarti panen ayeuna mah urang rek mere bonus ka didinya siap gitu Uang lah nah, gitu. sip gitu bener didinya mah urang mau didinya mah tanpa ieu pokona didinya mah pagawe anu satea ka urang iwal didinya tenang urang dibere lah Siap. bere bonus Siap. panen ayeuna mah siap atuh Siap. ayeuna mah ieu mah geus bosen urang ini aing mah jadi lah eta mah urang niis urang ngobrol masalah panen ke soalnya urang mah panen ayeuna kudu berhubungan ayeuna mah wah ayeuna mah urang jual heula ieu ka Juragan Charles. sugane ieu aya yang meuli beas ayeuna Walah, kebenaran bos, aya bos. Alah, juragan bos ya. Boga barang tadi nama mereka imah, kebenaran aya di dieu. barang naon eta Ieu mah barang baru butan tapi anu baheula ieu teh. oh zaman di dinas teh baheula teh Heeh. mah anu kieu mah dinya menang beri sabaraha Menang nukeran ku entok, bos. wah kurang lah 10 kali entokon kurang dibelinya Siap lah. kade ieu barang dinas teh nu zaman baheula ieu Oh, anu baheula eta teh. aing geus percaya kudu dibuka ayeuna soalnya percaya dia geus ahlina di bidang zaman pernak-pernik baheula mah Siap, bos, siap. nya geus satireugeun pan aya kolek ka dieu aya neangan piduiteun deui wae panen eukeur boga bisnisan rek naon deui hirup urangnya wah tenang pokona mah ngagolak heula aing lah anjir Wah, bos saya dibeli ku aing entok hiji entok hiji. 10 ku aing digantian lah dibeli deui Boleh beas aing euy. deal 10 Deal. anjir Siap, bos. pokona mah urang percaya tuh dibuka deui lah sebenar geus ana mah cokot entok di mah urang ditu aya pokona mah ditu dipagawe urang 10 teh 10 cokot aya Lah, siap ari kitu mah. Atur nuhun, bos. sip lah pokona mah Balik Ieu ayeuna urang mah. dibawa urang kayak santai lah di dia pemeriksaan heula urang teu arapal dieu mah
barang naon itu teh. Bu, iya mah juragan. Naon teh bareng naon itu kayak dia patut deh. Wah, naon ieu mah. Lain zaman baheula teh lain. Iya mah. Balik. Itu gua remeng iya mah. Ketap sok. Aing katipu ieu mah, lain zaman baheula ieu mah barang teh. Zaman ayeuna ieu mah da butuhna aing zaman anu baheula. Ka dieu heula. Salah aing mah naon zaman ayeuna ieu mah. Zaman Katipu atunya beli 10 entok iya teh. Oh iya teh barang teh ti barudak. Barudak mana Eta anu sok mangkal di dinya. Wah, eta mah barudak pengangguran anjing butuh Urang teh dibeli teh di hilian ku kudu sabungkus ieu teh. Barudak embung gawe ku aing teh nyawa mung. Urang teh angan aya bayu ah. Udah katipu urang oge urang teh angan ayo sul. Pangawakeun sul. Eta sawah heula bos. Oh, berarti kan urus sabahan kurang teh. Omat. Bersihan panen panen. Ieu mah diurus aing lah ieu mah. Baik, Oh, urang bos. Tuh, jawaban lagi. Buka jarak dong kita. Wah, ini kita gawe marumul teh. Gawe teh ngajeren tuh lek kitu. Tos buat kemenangan kita menipu Imam Katam sok. Mantap pokoknya mah. Ayo. Bukan ada lemah kumpul guna. Ayo mah. Baru bukan ini. Lagi bicara ada. Dibeli. Aduh, ya Nikmat pokoknya mah lah. Kastaria. Oh, enak. Oh, anjing ku aing teh coba ieu mah. Itu tadi gawe da aing arah rembung. Oh, Iya, bos. ya. Nipu Lain kain. barang saya ada kieu. Iya, hadir Ya sama deui, kene kieu. Baru dia mah. Bisa Sama kurang kirang-kirang barang. Haris. Iya. Ayo bisi kirang kene.